Terpenjara dalam gua, digelutumi tinggi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati loncat kesana kesini, dilakukan semua masalah di muka bumi ini dengan selai bulu dan rambut dari tubuhnya. Dia bukan benar tak menerjang segala apa yang ada, walau halangan di tangan pancing kacang membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Berasasi tak pernah berhenti bertindak sesuka hati, berasasi menjadi penawar mencari kita pusing. Di atas bukit dan jauh ada meteor jatuh ke bumi, dan muncullah seekor anak kera yang diberi nama Sun Gokong. Mantep ya, 72 sihir kes dikuasai. Masa anu kurang nanya. Oh, senjata yang butuh senjata. Memang enggak ambilnya. Ada lain lah. Ai mana? Nah, tapi yang listrik dicabut. Mana tak apa lah dampaknya ke kumaha lamun yang listrik dicabut. Kurang butuh pusaka, Mang. Pusaka make tiang listrik. Emang naon ieu nak? Atuh para beli listrik goblok. Wes ya kek yang dihukum. Mang ampun atuh Mang deh. Dos, dah. Urang hayang boga senjata ieu, Mang. Mang. Ini kumaha, Mang? Mang. Ampun, Mang, ampun. Mang. Wah, namanya kurang dihukum ada dia. Suruh saat yang listrik dicabut. Jarang ini lewat ke dia mah. Mual heueuh aya nu bakal nyelamatkeun maneh. Tapi lamun misalnya engke suatu saat aya nu nyelamatkeun maneh, waya na maneh kudu nurut ka eta jama.
Ya gitu mang geus ayeuna bae deh esatan deh ulah nungguan batur lewat tadi emang deh. Tuh bisa tuh kan keur dihukum mah. Panas mang emang aya ngising ieu deh. Kayak ngising ke didinya. Aduh, Geus lah urang rek Mang, tugas mana heula. mang eh? Mang. Esatan mang. Panas mang eh. Aduh. Cicing. Aduh. Sampai dah aya kieu aduh. Panas. Gitu. 2,000 years later. Aduh. Sabaraha ribu tahun atau di dia nu lewat-lewat acan. Aduh. Panas deh sampai rada buk. Nu nyukur deh gondrong kieu aduh. Lapar. Sang lempang sorangan bae teh. Jauh kene sugan. Make maaf sugan ieu. Akhirnya kakaran ieu teh. Oke Mbah Google. Di depan belok ke kiri, awas ada monyet. Ayo monyet diharap. Sugan capek euy. Mang. Asa anu ngerawan. Sanya. Mang. Hei. Jadi tukang mang. Tukang. Astagfirullahaladzim, burang-burang aya jurig. Saha maneh? Aing maung. Mang kebeneran pisan ieu mang aduh. Iya, sabaraha ribu tahun nu lewat ieu pangnungankeun urang atuh mang. Karena atuh mah di dieu. Ieu urang dihukum ku teuing saha gara-gara nyebut eta tongkat eta teh. Yang listrik cenah masuk ke mah. Itu mang tuh mang. Eta pang mencekeun eta nama passwordna di eta. 1977. Ieu di eta. Kala urang tulungan. Ya, tapi syaratna. Naon mang? Syaratna maneh kudu maturan urang ka kulon. Rek nu naon mang? Bisa eta mah aya ayeuna pagawean Bagus gitu. siap mang. Oke. Urang tulungannya. Bentarnya. Pos maneh. Sabaraha tadi kodena? 1977. Yuk. Coba. Mana geus tulungan ku urang? Ya, mana kudu nurut ka urang. Nya mang. Ya. Ari mang orang mana mang? Mau mang iraha aing ka nyebut mana? Sebut tukang. aing guru. Guru naon? Guru tata boga nyaremi bae geus. Urang lempang ka kulon bebe. Kira-kira orang anu poho. Naon? Oh senjata orang. Itu cing cing. Yo. Mang. Tongkat. Sakti budak. Tongkat orang emang ya. Sarua tongkat atuh. Pandangan orang atuh mang tuh. Halus. Oh tuh urang ka kulon. Ayo. Ada. Saya. Aduh, sia. Kapan tuh? Iya, rudet buka bro. Aduh. Geus kayak kurang cukurkeun. Bae ka kulon. Ayo.
Sige na mo jauh kene. Oh, apa? Hari mana? Nah, Hari mana ngarannya saya? oh, Kata Pancen ngaranna. Nando, Non. kokong, Gokong. Mohon. Oh, sebutan non. Gokong bae. bebas lah. Terus gokong bae nya. Orang gokong. Si gokong. Capek gini bro. Sabanya. Nah ini numpang mas, tuh naik ojek baik. Da kuning ge. Kuduna kitu, lumpang. Oh. Ayo kita besi. Oke. Yuk. Sebuah kisah tentang anak manusia yang selalu direndahkan oleh teman-temannya. Dia selalu menjadi korban pembulian karena harkat mereka yang dianggap tak sama. Namun semua berbeda saat bertemu dengannya. Temu yang baik yang merubah hidupnya dengan kalung sakti syariat pemberian darinya. Ini dia pun menjadi sakti. Si Oto ini menjadi sakti.